lamun dewek dua poe kita sapa jika dawa jadi barang ditinggalkan ku bapak yang menuju ke dawa kayak yang kada sasajen dewek mah di bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe ngeret bisa dana melung coba ngeret teteh ayo juga naik koncom gondrong atau lagu ewer gini aduh kalau bana mau gini minta lagu teh mobil butut nggak ada luar halus dari am kene nah iya saya kalau lupa gehe kudu ngalagu jeung ngalagena ngalagu ngalagena anu kacida pisan mangalalau kudu dialah dikirim lamun maksudna mah ngabodor we si eta deudeuh jadi tong sering maksakeun teh anjeun ayu isin lain kuna naon isin ku SOS isin ku SOS ai sakira tingis batang diomongkeun deka karunya kana kurungan aya kitu teh naon sing rumah sakeun saya teh hirup teh kurang uyah ai dahar jeung uyah wae ngomong uyahan saya teh aduh ampun ya naon dulungan urang teh keur tapa sabab bisa nagara bakawaluya lamun dipingpin ku Satria Piningit Satria Piningit teh nyaeta jalma anu kaansikan ku Wahyu Cakraningrat tuh dina syariatna Wahyu Cakraningrat lamun diudag kana bahasa ai wahyu teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui ai cakra teh seukeut kaditu ka dieu seukeut pikiranana seukeut paningalina paningali lahir paningali batin pangdenge lahir pangdenge batin kana ucap-ucapan ge sarareukeut hartina eta jelema teh moal katipu batur
Mau bisa kebohongan ku batur sebab pan nempona geus eueuh hijab. Moal ka bobodo tenyo, moal ka samaran tingali. Maka bisa nganyakeun kanu nya, maka bisa ngalainkeun kanu lain. Hartina ngadek sacekna nila saplasna. Dina sagaropa pasoalan memeh nyeun hiji tinakan teh, dipikir dibulak-balik eta teh migawe tina dalil antal mautu qoblal mautu, hartina kudu bisa maos saatana mati. Realisasina beh dieuna kana pagawean anu leutikna we ieu mah sampe meh nyieun tindakan atawa nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh ngarugikeun, nah nguntungkeun. Penuh dengan pertimbangan. Nganjang ka poe pageto teh cekolot baheula. Tuh. Lamun ngomong kudu geus pok. Lamun geus init-initan kudu geus nepi. Memeh ini teh. Kan omat lamun panginitan tina durukan da kaituna ge jadi ruhak, jadi lebu. Bener mah bener. Lamun ini tina durukan kaituna teh gugur, memeh tempur, perlaya, memeh perang, pati teh memeh jurit. Tuh. Jadi memeh ini tina teh dahar heula atuh. Tapi si Akang mah sagala rupa oge ieu ai bangsa urang mah kapan nuju jeung budayana, aya budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Jadi memang ngayakeun tindakan teh ditek-tek dibengek heula. Nete taraje ninja kamalandung ti klari mapai bukti nyucuk perungan mapai wahangan mikit amit ngalamen tati kotok aduh kacabak ku aing tah. Itu jadi cilik putih serap numpak kasih aing oge tong ngabodor teh oge kitu dawatir ka aing oge atuh era ku si Sule era ku jang Sule era ku si Obin Suarman SOS heuh kitu euy tibatan ngabodor mah ngarojong eta we ka kitu dah ulah ngabodor siling mah era percayakeun ka SOS gitu tah era ku Pasugriwan Pabarman eta teh gede jasana ka urang kudu mulang tarima teh ka teh itu ya heeh urang ini ceritaan ka dieu teh dibekelan deui cupan ku Pamardiano. Oh, Pamardiano tidinya Cianjur Selatan heuh. Wah, kang eta bagur, bagur eta mah jelema jeung wah, kanu kitu kanu kieu oge teh mah bisa ngantur. Bagur mah jeneng bagur. Keur beunghar sama bagur bagja we nu kitu mah. Iya, udah kue orang keueuh kaingetan sararea nya. Oh, ada atuh ulah eta teh urang-urang nyaksian itu we nuju tatapa we nya kitu. Ayo we. Muga-muga we nu cingkiat upami urang bade ngaleueut panginten nyanak gelas teh gelas anu bersih bari kosongkeun jiwa bersihkeun mana alayan janji yen manusia digelarkeun anak ka alam dunya teh moal pati-pati pangeran ngayakeun jin manusia upami sanes kangge ibadah
pengabdian ka hadirat Gusti nu kagungan pikeun nyampurnakeun akhlak anu dicontohan ku para rasulna ku para nabina sareng sajabina anu tipayun muga-muga rahmat pitulung mantena ngancik ka baju miraga sukma kasalira kulit waru angeun daru sinengul sejak senama caka budak kora teh saha deui tuturkeun atawa ganti kolot-kolot tindang ti barudak kora nya cu cenah tawakal tauja alah aing geus bisa aing mudun nya tuh datan nirata ngademam datan nirata ngademam neupat lingan rana genera bintang prata Wahyu Cakraningrat sumping kaya payunan Abimanyu kalayan maksad lumebet kana wujud Abimanyu asih mun bisa ngonsina kaula mau bisa ngejat di prak sakumaha anu dipika palai ku hidup kula dek asup ngapaju miraga sukma marengan hidup salalamina lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa Wah Semar iya nun lagi wah ai nah gini dulu guys Semar Badranaya watek wantos dudu wong samanya awas paningali batina lahirna hatingali Abimanyu ayat cahaya dina wujudna tawis Abimanyu parantos kancikan Wahyu Cakraningrat ngajerit maratan langit ngecap maratan jagat ya Semar Badranaya saking kubinga ayana ujangan aki ngasta jingan dawala kadarieu deuleu amuing agak mugia tiasa ngonsina kaula nun kabeh ngawartosan wa tatapa ayeuna mah enteng piraanan calik tapi ingke tatapa sabada parantos diancikan ieu Wahyu Cakraningrat bakal langkung abot agak kokoda cocobi ujian sareng sajabina agak payunan teh sanes enteng ayeuna mah tatapa teh gampang nakeranan amuing teh di mana parantos dipercanten ku masyarakat tatapa mah didinya cing tabah cing kiat cing sobar cing tawakal mugia cing tiasa ngonsina eta Wahyu Cakraningrat kaula wah bulan naon ciri na kaula kancikan Wahyu Cakraningrat nah
sanes panon peda isim abi naon jang aduh naon jang sahayana nepi ka kitu wilujeng nagan sangka geuning ayeuna apa sote geuning Wasemar Sapalaputra mah seukeut paningali surti nuhun kawala anjeun sabenerna anu batok bulu eusi madu bagja teh gunungan urang geus moal teu bingaheun eta ramana Bapak ih cek cewek oge yo geuning parantos sugay pada ngaliwat agan cing tingali naon aya perobihan juragan Abimanyu tadi sareng ayeuna biasa-biasa saja tuh siamah loba ting kadunyan ada apa ini yuk teka turutan eta tong sok itu Pak anu penting udah di rupa ngarojong dunungannya dek itu dek ieu urang mah tingali cahayana benten ayeuna mah benten da minang abdas heuh tah kitu deuleu hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya jeung nepuguh we atuh da cahayaan saja kasebrot lampu tulungan wah pulang aya soanten istri tuh geuning lulumpatan ka dieu aya pindah hoi wah Pak wah ieu dia Bapak manempon nu geulis teh meuni reng hapranyuk sia nah Bapak teu palai kitu ka nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya normal teh kalau kitu nya meuni heuri teh rada karup kitu waras wa naon istri sumuhun nya awewe loh ya awewe ka dieu sampurasun kaulanun uluh ujar ranyir naon nepi ka kitu awewe aduh dulu itu perbakeleknya rambut panjang lain panjang itu panjang rambut panjang nu ngarumay disangke panangan keket ngarawanan ngarayap na ramona diutek nah kabina-bina teuing jelema aya pangehieun nu kitu teh meuni ginyi sing jelek mulai teh toner nah naon buka sisir teh naon nya buuk tilu lamar rek di sisiran masih mun teh jongkong kana si aples mah kan itu ka dieu teh sisir we ayo jabri cara barang bawa si saplesna ya tilu di sakutu sisir teh sing goreng sisiran domba hapunten kaulanun satria naon nyai saha sareng ti mana anu mawi ngaran kaula teh Sakrawati dupi salira ngaran kaula Abimanyu leres dupi eta
iya kan kengeng newak lemah teh iya kengeng ngebantu tina sayangna karek megare teh pinguin kasaha teh sia ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon pinguin kaping tilu teh aya kapinguin sareng si kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon pang-pangna kapimpinan cik atunya Dewi Cakrawati kaula nu tupi eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar tupi itu anu pengker kaula nu Jirimi Thomas Jerami Thomas Jerami buruk urang segera tanyakeun HP-na nomor saudara kitu sugana atuh merek mah Nok Garut saya serius saya tinggal deh tong sok kitu sia ngomong teh mana karep we kotak teh udang pisan tahu apa yang dinuki waktu amuing ngenakeun neng abdi dawala nuhun kaula nun bade ka mana ieu teh lulumpatan aduh bawi kaula teh di udag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung aya nu bade ngaroga hala kaula teh di udag-udag jami lu kitu kaula nun atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka palih ditu kaula nun ka lemur palih ditu lebakeun gunung ieu urang kampung minta jakeun ulah RT sabaraha RW sabaraha kitu alah caket sareng Kang Sarman nah sia teh paling manangan Watardi alah caket sareng dokter hewan Menteri Baran dokter atau mantri itu meureun caket sareng Pak Ayu kitu kaula nun guling awewe na kaulah dia dah wahyuna turuna kaulah dia bieu ta eta kaula nun tulungan itu mangker nyai nyumput kok cepot lan bawa nyumput sareng abdi ulah neng sareng kuah sareng abah keur sareng abah ngapa hayam ka heulang ka dieu meuleuh anak kapalot timuruan di hadapan urang mung teh tukangeun bade leungo bapai ngopepang leungeun jeung geuning naon pingpang curug ka hareup jeceng teh dokter singar sia dirinya naon ramo ka tukang 5 ai abi mah yo teh aduh geuning ieu teh eyang semahaturan rawuh eyang nuhun kasep nuhun bagja sareng saha loba eyang teh ngudang-ngudang awewe ongkoh saelap tuh ngudang-ngudang cahaya ongkoh sugan jeung sugan abi manyu naon eyang kasep aswatama semua haturan rawuh semua haturan rawuh cuma tahu jelema dinya
Asep Abimanyu anu kasep anu bagus naon iya lamun ini tinikan ulah bawa jelema eta sok apes Gening aya Abimanyu Kurawa Samya Prapta Geningan aya kasepuhan ieu teh tuh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh ibu sepuh kain bejana sia apa di zaman Ramayana kantenan kalau sia ayo enggak apa Ina tuh anu di anu hade ke kumanehna mah oh
dawala dek ngomong harapun manehna mah bari naga atuh jempe dan cek agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok teh pasehaeun. Kaset Allah nun keur naon dia? Wayah dalem teh pamilon ti Madukara ti Amarta. Pamilon ngeunaan milarian Wahyu Cakraningrat. Kumaha? Aya hasilna. Ningakeun dikersakeun. Kaula teh parantos padu duaan. Padu duaan sareng eta Wahyu Cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal. Parantos ngawangun oro-oro ning baran. Loro lain horo. Doraka sakolot kitu. Pak Haji ini mah teh. Geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat. Hartosna parantosna baju miraga sukma iya. Bisi teu apal eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nya ta mantra komara. Wayahna eta Wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut teuing dikeun anu jadi lanceuk. Ari jamamna pangeulana nu kahancikan Wahyu lintang ti mantra komara. Wayahna hidup kudu ngelehan maneh. Sabab itu mantra komara ayeuna keur ceuring ka bangini. Lamun teh mah ayeuna eta Wahyu teh dibikeun dina harti. Eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan. Ituna kasih hidup jalma anu sabar tur tawakal eta Wahyu pikeun ka tuang neraka. Gerak bijieun deui tina wujud hidup gerak pikeun ka tuang neraka. Jeung deui bari nageta Wahyu teh geus ngancik ka mantra komara. Wayahna bikeun deui. Jar meneng. Teu kaharti jeung meneng Gusti petengah tinira. Jar meneng Gusti petengah tinira. Dan mega botara awulan mega putih wala salin sumabda iya naon kedah kumaha ngaluarkeunana ieu Wahyu Cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal kedah kumaha jeung pamari kumaha ai Wahyu Cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup.
kalau hirup mungkin kalau pae paling dibilatung tak ngerti sarana wayana eta wahyu supaya ngencar tina wujud hidup teh kudu ngalewatan heula pae cak kedeung Cing ingat kana ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam yeun agama katarima kudu awam jelaka we geuleuh kabatur nyawa kabatur keur kepentingan diri pribadina memawa ayat geus ayat pangeran dipake kedok daripada hatena dengki wah silaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur silaka teh we bahaya sejeur teh teh kumaha kira-kira ampun ya oh iya marek dipaehan di kumasa kedeung mah ieu keluar kumaha cepo kieu teh yang tong sok itu punten tuagan kan kaula manggadana sedap punten gulat kayak itu naon nek pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah firtan milu nogan sia rupina pangemut abdi sing saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalolor keuneh baca eta kekesernya hirup eta bolong apa teh pinuh bakal diprogram na busalira ngare jahat antos kapalingan naon musim guring sia teh yang ngadeuh ya saat madu kalau di istri tidak pejabat ada tidak jadi berhubungan mau hubung ke naon ya mau hubung ke cara mana-mana yang nolak aja soal-soal udah apa menang 3%. Bud Paluhunet Usmiri tak kadang anak wahyu jangan tatan dengan cik kabar naga sukma yuka duman suan sendiri habis sareng bade maehan dudungan jemguri jemguri dia mana tanah kerimpin kudu-kudungan abdi mana obat hatina urang hirup-hirupna nyu neh amarna cina-cing jawab ka abdi teh tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan di parnuda-nuda kasapa jadi syah anu gagang kaguragan Nabi Banyu mau ngamuk gajah tarik kawasan nu aya di leuweung ieu rupina anu bakal dikaka buke abdi heula-heula asyik tenang-tenang dulu sang dulu datang siapa anak kaiwan sama rengkong putra masyuatama nu kapungkurna mah geuningan terusut leh ku ieu ku panangan garing na pipi teh belum sebek kana bilang aing itu bulan panuhune ulah bade ganggu di podaran sak aing ieu teh pejabat asina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo pajo ijo daun rambutan ojo leno sampean ojo lali ojo ijo daun rambutan ojo warkop
Nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu aja. Dumeh anjeun salaku panita, sumeh anjeun salaku pejabat negara Cina teu bisa ieu diamarta mah adil deuk sararea. Salira ngahina ka sim kuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat. Amana karep siling abong kena cepot ulah samplak teh. Aya mah da abdi sareng dorna. Salira ulah samplak teh. Ade abong kena letah ketulangan bibir teh dijeding. Goreng aletet itu. Nya da wala. Urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor. Gerakan olahraga goreng. Abong kena kanu sang. Bango sangsara da wala. Lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng. Tah eta mah bener. Kaing siapa goblok? Entong maka jeung diancam asa tewak-tewak. Kurang ajar sia. Iya. Ngan beda reng-rengan. Itu eleh berseka. Itu eleh berseka reng-rengna alus tapi ieu mah tempur. Iya. Ieu mah kukutan Pak Haji Apo, ieu mah kukutan Hoan. Si Holis. Iya, prung tanya. Tega pati. Tega. Sanajan kuring ayeuna kieu munglak geus sabureuji tinggal hiji dihuntu. Jadi mah can munglakan. Ieu mah geus munglak kabeh. Iya lah. Ayo.
Abimanyu Astra Jingga Dawala nu jadi kepung wakul buaya malam. Acarios Raden Gatot Kaca lungsur tiawang-awang ngajuk-juk di tempat alas tibrasa nampi pancen ti Arjuna wire saderek nanyata Raden Abimanyu bilih kumaha onam aya di alas tibrasarap jadi pamilon ti Amarta lalu mampah ngepek soter merak liping sosoderan Abimanyu hati akang Abimanyu
anu geus teu bisa dipisahkeun deui kahiji kaula salaku keamanan negara anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanegara tina marabahaya kana kaduana tidak soal pribadi kaula kabimanyu anu jadi dulu kamelang karempan jeung sajabana maklum Abimanyu masih kena ata dina pangalamana dina ilmu peremuanana ii Abimanyu tapi temelang pisan tedume di sarangan kuwa Semar Badranaya asareugreug lamun kaula ngadenge yen Abimanyu lumampana di sarangan kuwa Semar asajiga jeung dawala reugreug pisan kaula teh kanza lamun Abimanyu bebarengan jeung kuwa Semar ngan teu pati reugreug lamun dibarengan ku si Jepot sama bisa eta mah memeres kadununganana tong boro ka si Abimanyu anu lemah ka kaula si Jepot teh ieu suku gunung ti berasana naik teu naik Abimanyu kitu meureun teh ulah tongo hei Abimanyu hei Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu teu diharapkeun lajeng mansat ka kakana we teh Masa dengan kereng-kerengan itu ini ke kelas C itu mana nama kelas A kurang ajar pindah tak ayo kita ingin madukan anak gerak-gerakkan ketegangan payah apa mana ayeuna mangsana bakal ditugas jaga malih budang euy nu matak pula ka mana karep oge teh hirup teh di baheula satepi geuleuheun kabina-bina teuing sia teh tiga geuleuheun Kacorok euy. Ulang sia. Ulang euy. Ika geuleuheun pisan sia hirup teh. Kumalungkung gede hulu bangsat. Ya, aing guruhna. Simpeak hakan kusiata. Top. Goblok naon satede? Goblok. Sugan teh si Jepot dulur aing euy. Salah kasaran. Goblok. Ayo tegrakkeun sia kategan bae. Tegrakkeun kategan bae. Tegang pati ilang dunya. Sawarga gunawi ayu papatan pada perayaan bulan 14. Kekene abdi teh meuleuh perumpang timur jalan gede Jayapuan kan. Ya, benar. Oh, syukur. Ayeuna kene bakal ditugas jaga. Sapratane pun Raden Gatot Kaca tumindak satengah.
abdi ieu waktu saeuna pada dipaehan mantap abdi pada dipaehan alatan abdi melaan anu jadi dunungan abdi teh dunungan anu sakitu lemah rasa jata lugai tapa abdi teh sakuat tenaga pikeun bertahankeun dunungan abdi ayeuna abdi pada dipaehan pada dipaehan pilihan kasadayana sapunya pekat simpai paturai patepung deui abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari pugu di kepung wakul buah mangap kaku kituna ayeuna mah parantos kasaksi yen abdi teh bebela teh ancur-ancuran bebeakan mudah-mudahan yen kasayaan abdi teh saperkawis saperkawisna abdi teh istirahat bade paehanana tah kitu punten we pilih kirang nyugemakeun tina sagala rupiah kalepatan ageung suwantara salib muga-muga juragan anom nyakseni tah dugi ka kitu abdi rek dipaehan deh abdi ge apa pangna abdi salamet teh ditulungan ku agan Aisuan itu apa? Nama kejeng terang. Lain. Geus katipu deui wah. Ampun. Di mana si Bayu? Oh ini sebelah. Bubar Kurawa kabeh pantingan lagi. Kangkos. Gawi ke sini. Ningal ku jero panon tina lompatan daek teh daek sini ye. Aya garuda ti luhur. Aya juragan Amon. Anom. Sadaya-daya kaula teh parantos salamet tina ancaman mara bahaya. Timala. Ayeuna mah saja ngiring we kaula teh ka salira gade anut kaula nu. Atuh nuhun pisan upami salira kersa ku kaula dijieun panutan kalbu. Bebene pamepes hate bebeureuh anu parantos maneh. Dina sanes jodona atuh serius kaula teh sanos dari tukang sasapu ge bade ngiring kaula nu nyai panuhune ulah bade ngaganggu kaula teh masih kene seueur anu kedah direngsekeun dina perjuangan ieu panuhun gelis eta mah kadar jodoh engke kapayun upami diparengkeun kun kagungan kedah patepung tangtosna oge bakal ngajodoh nanging ulah maksa ti ayeuna sagala rupi oge kedah ngiring kana pelaturan anu parantos ditangtoskeun hapunten we kada teuing kaula kenging bebenuh sepuh Cipiwarang milarian atanapi napaan ieu wahyu cakraningrat der ngabantun wanoja kakek ngahinarkeun eta panuhunne cing sabar ngantosan upami urang kedah jadi jodoh aduh
ampun ting Gusti jadi salira tetap kaula nun wayah nawe mulih nyai semua patos-patos angkat-angkatan kaleuweung nyalira upami taya maksud sareng tujuanana sekedah dijajab-jajab mangawe gera mulih sing persanten kana murah asih nu kagungan mulih lamun seningang kasih cepot mau aja gapruk itu kaulanun waras aduh bagja teuing panutan kalbu bebene pamepe sate parantos ngancik ngajadi hiji sareng salira Abimanyu taula padengan pesalira badengan cik di hiji wanoja di negara Wirata hapunten diantos dina waktosna percanten geuning ieu teh sanes putri samanea wah mumawi eta teh sagaropi ge kerah jeung cocobi kaulanun kening wangsu karena rompok kita ya dong aku ngiring karomongan ieu pada ngiring karomongan ieu manawi ulah goreng patut ayo suruh itu aya juragan ngeta kaca kalau nun di mana paling itu wabjan aya pada itu banyak kudu kitu calon pamimpin mah iya euy pangku geuning beuki berat mah ayeuna saatosna kancikan ku Wahyu Cakraningrat aya memehna mah babari piranan tapak kitu geuning tah nu bakal leuwih berat mah engke tapa dina kursi dah wah di dinya euy rong-rongan gogoda cocoba teh wah iya mah kadar gogonyakan ulah jadi ejekan wungku anggur sing jadi ajakan demi kokohna kesatuan sareng persatuan bangsa di negara heuh tadi akang saparakan sati rombongan Giri Harja tilu nyangakeun sabrang salayan lebet ka sabaya mah hanteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka